Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Kitab Alfiyah Ibnu Malik, halaman 144, bab At-Tarkhim, bait ke-608. Bismillahirrahmanirrahim. Tarhimani zif akhiral munada kaya su'a fi man da'a su'ada izun mutlaqan fi kulli ma unisa walladhi qadru khima bihazbiha wafir ba'du wazula tarkhima min hadihil haqad khala ila rubaiya fama fawqul alam duna idatin wa isnadin mutam wa ma'al akhiri zifil ladzi talab in zida lainan sakinan mukamila arba'atan idan wal khulfu fi wa wiwayain bi imabatun kufi wa yujarir bin muraqabin wa qadar min ujumlatin wa da'amrun naqawal nawaita ba'da hadima hudi falaki yasamil bimahlihi udi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. At-tarkhimu ari ieu bab netelakeun tarkhim, hartosna ngalembutkeun sora. Urang rek belajar tarkhim menghaluskan atau ngalembutkeun sora supaya kelihatan urang teh kasih sayang. Biasa di Sunda, ai di Sunda mah tarkhim teh dibuang awal katana. Aya namina zenal, nal ka mana? Eta teh ciri keur teu ambek. Tapi lamun dikumpulkeun jenal. Tuh kan. Coba lamun kata nal mah, nal wungkul. Biasanya mah standarnya. Orang teh keur tidak ada masalah. Ham mereka mana? Ilham jadi ham. Jis jadi jis. Nabila jadi bila. Ka mana bila? Ila dipotongkeun jadi la, ka mana la? Jadi kebiasaan di Sunda mah kata depannya dibuang. Tapi lamun di Arab mah kata ujungnya dibuang. Aya su'ad, ya su'ad. Kata ujungnya dibuang. Ya Fatimah, jadi ya Fatimah. Ujungnya dibuang. Lebih jelasna engke dijelaskeun di payun. Jadi at-tarkhim hartosna naon? Ngalembutkeun suara. Definisina kabagi dua. Satu menurut lugat adalah tarqiqus shoti, ngaluskeun sora atau ngalembutkeun sora. Atau boleh definisi menurut lugat tingali dihandap. Ai raqiqul hawasi tegasna mah di luhur at-tarkhimu huwa fil lughati tarqiqus shoti, logatan ngalembutkeun sora. Tafsirna raqiqul hawasi tegasna ngalembutkeun tungtung kalimat. Pinggir-pinggir asal logat mah. Hawasi teh pinggir-pinggir kalimat. Pinggir awal jeung tungtung kalimat sing halus ka kupingna. Wa fil istilahi tarkhim menurut istilah adalah hazbu awakhiril kalimi,
ngabuang pirang-pirang tungtung kalimat fin nidai dina memanggil. Nahu asalna ya su'a, asalna ya su'adu. Naon atau bagaimana tata cara tarhim lebih jelasnya, maka dijelaskan oleh musannif. Tarhimani dif akhiral munada kaya su'a fi man da'a su'ada. Dalam rangka tarhim buang akhir munada, contoh ya su'a bagi yang memanggil su'ada. Tarhiman kalawan munada tarhim. Ihzib kudu miceun anjeun akhirul munada kana tungtung munada anu dipanggil. Kaya su'a seperti lapad ya su'a piman di jalma daan rek ngagero itu man su'ada ka nyi su'ad nami istri. Kesimpulan, cara ngadamel munada tarhim nyaeta huruf tungtung kalimat dipikeun. Huruf tina tungtung kalimat nyaeta dipikeun. Para pelajar, definisi tarhim menurut lugat dan istilah tadi sudah dijelaskan. Tarhim teh hartos naon? Ngalembutkeun suara supaya kelihatan ku batur bahwa orang itu tidak bermasalah jeung menembongkeun kasih sayang. Makna tarhim diartikeun ku melembutkeun suara seperti dalam bait syair diambil tina Bahar Tawil. Laha basyarun mislul hariri wa mantiqu rahimul hawasila khuraun wala nazru. Sarang laha eta tetep pikeun si mar'ah istri basyarun ari ngagaduhan kulit mislul hariri anu sapertikeun sutra. Kulit wanita itu beda jeung laki-laki. Wanita mah lebih lembut bagaikan sutra. Wa mantiku jeung anu ngagaduhan carita rahimul hawasi anu leuleus atau lembut pirang-pirang tungtungna. Suara wanita mah tungtungna lembut. Maka dina Google, halo Google, dijawabnya teu kusaha ku awewe nya. Nah sababna teu ku jalu. Soalna pameget mah rada ngageblek suarana. Jadi huruf-hurufna pengucapan huruf-hurufna intonasina wanita itu lebih jelas jeung lebih halus. Tapi kalau sudah marah, wah wanita lain dicerita nah. Jadi rahimul hawa si hartosan naon leuleus atau lembut pirang-pirang tungtungna. Tadi ambil dalam lafaz rahimul hawasi. La huraa anu teu aya bertele-tele wala nazro jeung teu singkat teuing. Ari wanita mah tara tapi sok bertele-tele di urang nya. Kalau itu gari ngobrolna. Nu halus mah lah bertele-tele. Tapi singkat teuing ulah, singkat padat teu kaharti gitu kan. Bahaya singkat padat teu kaharti mah. Nah, itulah makna tarhim. Kumaha tata cara tarhim? Secara global tata cara tarhim adalah pikeun huruf tungtung kalimat. Fatimatun geroan jadi kumaha ada tarhim ya Fatimata dibuang tuh ya Su'adu jadi ya Su'a.
Lebih jelasna musannif menuturkan lagi aturanana. Wajawizanhu mutlaqan fi kulli ma unisa bil hawallazi qadru khima. Tarhim mutlak bolehnya pada tiap isim muannas oleh hadan yang sudah ditarhim. Wajawizan jeung kudu ngameunangkeun sanyana anjeun hu kana itu tarhim mutlakon kalawan mutlak fi kulli ma dina sakur-sakur kalimat unisa anu dimuannaskeun ieu mah bil hai kuha walladzi jeung ari kalimat anu qadrukhima anu nyata geus ditarhim ieu ladzi bihazbiha ku ngabuangna itu ha wafir tah kudu nyampurnakeun anjeun ku kana itu lazi ba'du sabadana hazbiha. Kesimpulan judulna cara tarhim. 1. Kalimat anu dimuannaskeun make ha garis miring tak tanis maka cara tarhimna piceun bae takna kalawan mutlak rek alam atawa sanes rek tilu hurufna rek leuwih ti tilu hurufna atawa henteu. Komentar ayeuna merinci daripada kata tarhima nihzif akhiral munada. Jadi turunanana membuang tungtung munada tarhim teh kudu kumaha tata carana maka dijelaskan lebih rinci. Maka cara tarhim adalah 1, lamun eta kalimat tegas aya tak tanisan atau disebutna naon ha teh tak tanis maksudna. Maka buang be naonna tak tanisna itu sudah menjadi tarhim. Wajawizanhu mutlaqon secara mutlak. Maksud mutlak naon? Rek ngaran atawa sanes. Kadua rek leuwih ti tilu hurufna atawa ngantilu teu naon-naon. So, cirian di baris kedua. Sawaun kana alaman. Fatimatun jadi ya Fatima menang gitu. Ngaran berarti eta. Jariyatun pemudi. Urang masuk kalau kata naon jariyah teh amat kadang-kadangnya. Jariyah mah pemudi. Sok jariyah tu jadi ya jariyah menang. Katilu atau rek tilu hurufna atau lebih. Contoh anu tilu aya satun jeung aya nu leuwih lapad Fatimatun fatakulu ya Fatimatu jadi ya Fatima. Lamun ya jariyah tu jadi ya jariyah. Katilu ya satu dombanya ieu mah. Jadi naon? Ya satu sabaraha kalimat hurufna? Satun tilu nya. Teu naon-naon. Di Arab aya kata kieu ya sa ujuni. Ya sa domba ujuni kudu cicing anjeun. Tuh, aya di orang Arab. Jadi ulangi kumaha kahiji simpulna? Lamun kalimatna dia monoskeun kuta tinggal piceun ta muannasna kalawan mutlak. Walladzi qadruhima bihadfiha kalimat yang sudah ditarhim dengan membuang ha wafirhu sempurnakan. Maksud sempurnakan itu sudah begitu. Sudah sempurna maksudnya. Ba'du setelah
hadfiha. Jadi ulangi, kalimat ya nu tos dibuang tanah eta teh tos naon? Tos sampurna. Dalam artian ulah ditambahani pembuanganana. Ulah dibuang deui geus cukup ku taungkul. Bihazbiha wa firhu ba'du wa zula tarkhimama min hadihil haqad khola. Cukupkanlah sudah dengan buang huruf ha, laranglah mentarhimmu nada yang tak berhak. Wahzula jeung kudu ngalarang anjeun tarhimama kana tarhimna perkara min hadhil ha tina ieu ha qadkhala kosong ieu emma illar rubaiya fama fauqal alam duna idafatin wa isnadin mutam, kecuali 4 atau lebih hurufnya alam bukan idhofat dan isnad bentuknya. Illar rubaiyah kajaba anu bangsa 4 hurufna. Fama tuluy perkara fauqu anu saluhureunna itu rubai. Al alama anu jadi ngaran. Duna idhofatin bari henteu diidopatkeun wa isnadin jeung henteu disarandekeun mutamun anu disampurnakeun itu rubai. Kesimpulan 2 kalimat anu teu aya tak tanisan teu meunang ditarkhim. Kajaba 4 syarat. Hiji kudu bangsa 4 hurufna atawa leuwih. 2 kudu ngaran. 3 lain gabungan tina idofat. 4 lain gabungan tina isnad. Disarandekeun isnad dalam kurung fil fa'il mubtada khobar. Para pelajar, tahap kedua, kumaha lamun kalimat tayahaan maka dijawab wahzula tarkhima ma min hadhihi laha qad khala. Laranglah mentarhim kalimat anu tayahaan. Maksudna mah tayata tanisan teu meunang dijadikeun tarkhim. Kajaba dengan 4 syarat. Hiji illar rubaiyah hurufna kudu bangsa 4. 2 bari ngaran, ari ngaran teh ngejalma rek alam kunyah, alam karim, alam laqab. Teu naon-naon ari nami domba mun syazqam. Kadua, katilu ulah diidopatkeun. Ulah digabungkeun idofat, kaopat ulah gabungan tina isnad. Jadi penggabungan ku jalan idofat teu meunang eta ge. Penggabungan ku jalan diisnadkeun bentuk fi'il fa'il atau mubtada khobar eta ge teu meunang. Atuh anu terpenuhi syarat contona boleh dilihat 4 baris sebelum terakhir. Wadalika ka Utsman. Aya nami Utsman, tingali Utsman 4 hurufna. 4. Kadua alam sanes. Alam. 3 diidopatkeun teu. Berarti duna idopatin. 4 disarandekeun teu ngaran Utsman. Gabungan muf'il fa'il sanes. Berarti Utsman mah simpulna boleh ditarhimkeun. Sok atuh jadi naon Utsman? Ya Utsman. Ja'faru menang ditarhim. Menang. Hiji 4 bari ngaran lain digabungkeun ku ladang diidopatkeun juga lain gabungkeun ku ladang diisnadkeun. Sok Ja'far boleh teu? Boleh. Jadi ya Ja'far. Contoh nu teu meunang Zaidun sabaraha huruf tah?
temenang ya Zaid temenang di Sunda mah menangnya Z ka mana Z Z Zaid jadi Z atau kedua Amrun Amar sabaraha huruf ta tilu waw ditungtung eta mah nyirian bawa macana Amrun kedua opat si opat ngan lain ngaran aya si Qaim aya jalma nu keur nangtung ya Qaimu menang teu ditarihim ari Qaim ngaran lain eta teu meunang eta mah lain alam eta mah isim sifat isim fa'il qaidun teu meunang aya di ngaran panjang ngaran mah ngaran tina idofat aya Abdus Samsin teh sebetulna mah ieu teh saudarana Muthalib Muhammad putra Abdullah putra Muthalib putrana Hasim tah Hasim teh gaduh wargi hiji Hasim kadua Muthalib katilu Abdus Samsin dan Abdus Samsin mah teu dianggap sebagai keluarga Rasul soalna memusuhi ka Muthalib tinggal lapor Abdus Samsin sabaraha kalimat hiji dua tilu opat lima genap ke sebenarnya mah dangaranna Abdus Samsin sabaraha kalimat ta genap kalimat tapi kulantaran dikarenakan bentuk kalimatna bentuk idofat teh ieu idofat tah ieu mah teu meunang ditarhimkeun gabungan tina idofat teu meunang wa ma rukiba tarkiba isnadin jeung tidak boleh juga penggabungan daripada isnad aya jalma sabakornaha aya saha ngaranna teh sabakornaha ngaran jalma sabakornaha umpamana sabah geus tumbuh geus pamuda geus tumbuh maksudna kornaha dua tandukna itu juga nama hewan berarti aya ngaran hewan sabakornaha umpamana sing tinggal sabakornaha gabungan naon gabungan fiil fa'il berarti eta disebutna wa isnadin mutam penggabungan fiil fa'il teu meunang eta ge sok ulah dibaca ya sabakorna ulah eta fala yurakhamu ieu mah teu meunang ditarhim pertanyaan kumaha lamun pergabungan tarkib majzinya wa amma ma rukiba tarkib mazin adapun penggabungan daripada hasil tarkib mazi lawan ngaran tarkib mazi teh cenah dua ngaran disangarankeun aya ngaran buhtanasor eta mah tarkib mazinya lain fiil fa'il buhtun teh ngaran raja buhtun teh anak nasoro berhala pada barang begitu lagi disimpan di dina eta anak berhala pugu dihaja atawa aya ngaran mak di kariba cing ari mak di kariba emang digabungkeun penggabungan idofat sanes penggabungan fil fa'il sanes ieu mah dibahas engke di paina bab isim guan munsharif gabungan tarkib majzi eta mah meunang kumaha tata cara ngabuangna nya lamun kitu engke dibuang bae juj kalimat nu terakhirna sok lamun ma di kariba jadi naon ya ma di engke dibahas ulangi lamun kalimat teu make ha atau teu make ta cara tarhimna kudu kumaha cenah syaratna lamun yang tarhim hiji kudu rubai dua kudu baringaran tilu ulah gabungan tina hasil idofat opat ulah gabungan tina hasil isnad jadi disebutkan opat teh ulah gabungan hasil tina nu eta gitu kudu bener-bener opat kajaba gabungan tarkib majimah hukumna kenging selanjutnya aturan tarhim kene wa ma al akhiri zi fil ladhi ta'ala in zidalai dan sakinan mukamila
serta huruf akhir buanglah sebelumnya jika jaidah lin sukun dan posisinya wa ma'al akhiri jeung sarta miceun huruf anu akhir ihzib kudu miceun deui anjeun alladzi kana huruf tala anu nyanding ieu lazi kana anu akhir in zida lamun dizaidakeun ieu lazi lainan barina huruf lain sakilan sakinan anu sukun mukamilan anu nyampurnakeun lanjut mukamilan bari anu nyampurnakeun arba'atan faso'idan wal khulfu fi wawin wa ya'in bihima fathun kupi keempat atau lebih dan diperdebatkan waw dan ya yang sebelumnya difathahkan mukamilan bari anu nyampurnakeun arba'atan kana 4 hurufna fasoidan tuluy leuwih loba wal khulfu jeung ari ikhtilaf fi wawin dina huruf wawu wa yain jeung huruf iya bihima kana ieu waw jeung iya fathun ari aya patah kupia anu dianutan itu fatah. Kesimpulan sabada miceun huruf tungtung piceun deui huruf anu nyanding kanu tungtung lamun eta huruf teh panambah bari huruf lain bari kaluaran tina huruf len anu sukun anu tumiba kaopatna atawa leuwih. Poin kadua lamun memeh huruf lena dalam kurung wayin waw alif iya dipatahkeun maka hukumna ikhtilaf dina miceun eta huruf len. Catatan ari huruf len teh waw alif iya disukunkeun bari memehna di barisan ku baris nu ngamunasabahan. Bari di barisan ku nu anu ngamunasabahan atawa henteu. Huruf len dina jurmiyah benten sareng dina ilmu tajwid. Nah jurmiyah mah maaf bina ilmu nahwu sepotos tos dimaktub bila kitab sorof al-lainu iza kanat sakinatan sawaun kana harkatu ma qablaha min jinsiha kama taqaddama aula kal qauli sapat lapat qaulun wal bai'un eta kalebatkeun huruf len. Catatan baca catatan ari haraf len neta waw alif ya disukunkeun bari memehna di barisan ku baris nu ngamunasabahanana atawa. Para pelajar melanjutkan cerita tadi membuang tungtung munada. Tarhi manihdib akhirul munada kaya su'a bimanda'a su'ada. Kelanjutanana setelah ngabuang huruf nu tungtung ternyata di ujungan ku huruf len kudu kumaha tah maka jawabna ihzib ladzi eta huruf anu nyanding kanu tungtung teh kudu dibuang deui berarti ngabuangna sabaraha huruf atuh ieu mah 2 huruf dengan syarat hiji eta huruf kudu dibuang nu kadua teh panambah 2 bari huruf len 3 bari sukun 4 kedudukanana ka 4 atau lebih berarti lamun 3 mah teu meunang contoh aya nami
namina Utsman hiji dua namina Mansur tilu namina miskin cing Utsman jadikeun munada tarhim jadi ya Utsma ting setelah lafaz Utsma di ujung ayat huruf len aya urang kontrol syarat huruf len hiji inzida alif di dieu panambah sanes Utsman panambah da soalna wajan fa'lanun atau kan disebutna ziyadah alif nun panambah berarti kedua lainan huruf len itu alif len lamun wayin waw alif iya disukunkeun bari sebelumna rek ngajenisan atawa henteu ieu mah kebetulan ngajenisan tilu sakinan sukun telena sukun opat atau lebih 1 2 3 4 berarti bisa dibuang terus kayak kumaha jadina ya Utsma lain bisa dibuang harus dibuang jadi ya Utsma lamun miskin jadi ya miski ariyana kasabaraha kaopatnya ya Mansur jadi ya Mansu pondokeun aya namina Ilham sok ilham jadi ketarhim jadi kumaha ya ilha ya makalif ulah buang alifna ya ilhamu asalna can ditarhim ilhamu cing lapat ilhamu menang ditarhim teu menang soalna memang teu make ta tapi hiji rubai kadua ngaran tilu teu idopat opat teu isnad menang opatnya hiji dua tilu opat lima menang sok atuh buang tungtungna jadi ya ilha geus kitu teu buang deui da bongan ditungtungan ku harap elat terpenuhi teu syaratna hiji kudu panambah ari panambah teu ikroman ilhaman dua lainan len sanes len tilu sukun teu sukun opat kaopatna teu hiji dua tilu opat kaopatna jadi naon teu ya ilha sapa mustakan jiga aya nami Aziz sabaraha huruf tah opat menang tadi tarhim menang jadi ya Azi ya naon ya Aji menang tadi buang di yana tilu ya hiji dua tilu berarti geus jadi ya Azi tarhimna aya nami sa jen Abidin aya nami Zainal Mutakin pertanyaan menang teu ditarhim teu meunang soalna ieu mah emang loba hurufna tapi gabungan tina idofat seolah-olah tilu ieu mah teu meunang kudu teu meunang eta mah teu meunang mafhumna paingka nagara zaidin lamun teu panambah mah contoh mukhtar ari mukhtar teh ieu alifna panambah sanes surf asal mukhtayirun eta mah mukhtayarun berarti teu meunang eta jadi naon bae ya mukhtar atawa lain len contoh aya nami kimatrin lalaki pendek jeung gendut kimatrin teh berarti naon ngasebutna busekel kimatrin sok jadikeun len jadi kumaha ya kimat menang teh dibuang tokna deui teu meunang da lain-lain eta mah hurufna
atawa teu sukun aya nami si konawarin konawar sok buang jadi ya konawa entos menang teu dibuang deui wauna teu meunang kaopat aya ngaran namina Majid teu meunang dibuang deui tetep kudu kumaha wae ya maji maka kapayuna lam yajuj hazbuhu atuh jadina kudu kieu be anger ya mukhta ya konawa ya maji titik wal khulpu fi wawin wa yaun bihima fathun kufi catatan kumaha poin kedua kumaha lamun meme harap lainna tegasna wawan dia dipatahkeun maka hukumna ikhtilaf. Tapi lamun sebelumna teu ngajenisan mah eta mah ikhtilaf dibuang. Contoh yang ngaran Fir'aun. Jadi aya Fir'aun boleh ditarhim dah hurufna ge 5 ya Fir'aun. Wauna buang deui ulah. Tah eta mah ikhtilaf. Aya deui nami gornik sana mina gornik ku coba jadikan gornik jadi kumaha gornik punten barisan gorniak namina saha gorniaku tah maka eta mah hukumna ikhtilaf tapi menurut Syekh Farro jeung Syekh Jurmi annahuma yu'amalani mu'amalat miskin boleh diberlakukan seperti lapar miskin oh atuh menang di naon menang dibuang sok atuh kumaha ya fir'a ya gharni ya gharni ulangi macana ya gurnaiku aya gurnaik teh ngaran hiji manuk nganetang manuk dipake ngaran ka jalma manuk kan sudah cai duka manuk kurang beureung di urang gur naik sok atuh ditarhim jadi ya gurna barisan ya gurna tapi ari madhab anu salian tina dua ieu ada mujawaz zalika tidak boleh dibuang anger bae atuh ya Fir'aun jadi ya Fir'aun ya gurnaik jadi ya gurnai angger kene ya gurnai selesai kumala mun tarkib majinya wal aju jazib mim murakabin wa qal tarkhimu jumlatin wa za amrun naqal wal aju jeung kana juz anu tungtung ihzib kudu ngabuang anjeun mim murakabin tina kalimat tarkib majzi wa qalla jeung saeutik naon tarkhimu jumlatin narkhimna jumlah waza jeung ari ieu tarkhimu jumlah amrun eta ari ki Amar maksudna ma Amar bin Utsman atau Imam Sibawe naqala eta geus nukil ieu za kesimpulan cara tarhim tina tarkib maji maka piceun bae juj kalimat anu tungtungna ngaran poin kedua kesimpulan ngaran anu kaluaran tina jumlah saeutik ditarhimna tapi menurut Imam Sibawe dalam kurung Umar bin Utsman hukumna teu naon-naon para pelajar dua poin diceritakeun di dieu kahiji tata cara tarhim anu tarkib maji aya nami nama dikariba sok tarkib majikeun buang tungtung juj anu akhir jadi ya ma'di aya nami deui bukhtanasor jadi naon ya bukhta
Ayanami ba'lun bakun. Jadi kumaha tarkib majikeun? Ya ba'la bak. Jadi ya ba'la baku bisin lapat bakuna jadi ya ba'la. Jadi ulah dibaca doma sesuaikeun met asalna. Tadi lamun ya Utsman jadi ya Utsma. Ya ba'la bakka jadi ya punten ya ba'la baku dibuang lapat bakuna. Ya ba'la. Jadi simpulna satu lamun mudada tarkib majzi hayang ditarkhim maka tinggal buang juz kalimat anu ujung. Kadua kumaha lamun aya ngaran tina jumlah sapertikeun hadra mautun. Hadral maut eta tina jumlahnya hadara al mautu. Ta eta mah hukumna ikhtilaf. Wa qalla tarkhimu jumlatin menurut musannif Alfiyah hukumna eta teh saeutik ditarkim jumlah mah. Wa za amrun naqal ieu pendapat teh ditukil daripada Ki Amar. Maksudna Amr bin Utsman dihandap aya baris ketiga wa hadza ismuhu Amr bin Utsman teh nami aslina. Wa kunyatuhu dilani dengan Abu Basar, bapakna manusia. Atau dilangi deui ku lapat naon? Imam Sibawai. Siba hartosna tupah apel, wae hartosna roihun apel yang wangi. Soalna saking tampana Imam Sibawai. Lahir tahun 180 dan wafat lahir tahun 148, wafat tahun 180. Yuswana 32 tahun Imam Sibawai pendek. Eta hukumna saeutik menang mah menang. Tapi ieu mafhum musannif teh ngamafhum tina perkataan Imam Musannif dina bab ansab di pangandapna. Wa pahamal musannif anhu, musannif menyimpulkan pemahaman bahwa sedikitna tarhim jumlah anhu nampi ti Imam Sibawai min kalamihi tina perkataan Imam Sibawai fi bab di abwabin nasab dina sebagian bab nasab. Sok aya namina ta'abbato sarron kendor kagorenganana alus dengarana kendor goreng. Tapi lamun dipotongkeun jadi kumaha? Ya ta'abbato anu kendor. Anu kendor menjadi goreng ya walapan saroan. Menang teu dibuang tungtung kalimatna ditarkhim hukumna langka. Ulangi ta'abbato saron lamun ditarkhim hukumna langka sabab eta mah kaluaran tina jumlah. Jumlah naon jeung eta? Fiil, fa'il jeung tamiz. Ta'abbato geus kendor jalma. Fiil madi. Naonana saron kagorenganana. Berarti eta mah kalebetkeun kana isnad. Cek tadi ari isnad mah teu meunang kali luhur aya ila rubaiya fama faqal alam duna idopatin wa isnadin mutam ulah penggabungan tina isnad. Alhamdulillahirabbil alamin. Tarkhimani dzib akhiral munada kaya su'afi man da'a su'ada mutlaqan fi kulli ma unni sabil hawalladzi qadru khimat bi hadbiha wa firhu ba'du wa zula tarkhima minadil aqad illa rubaiya fama faqa alam duna idafatin wa isnadin mutam wa ma'al akhiri zifil lati tala in zidalainan sakinan arba'atan fasaidan wal khulfu fi wawin wa ya'in bihi mafatun kufi wal ajuzazif mim murakabin waqal tarkhimu jumlatin wa za amrun naqal wal ajuzazif mim
murakabin wa qal tarkhimu jumlatin wa za alhamdulillahirabbil alamin.